Ditanya ke mana? Tanya ke mana? Ka hareup. Sia, nanya aing bae. Minggu tangges. Teh kenal enak pada minggu. Senin ditanya deui. Teh cager. Ai kitu aing kana geuring ku sia. Emang sia sentimen bae sia aing tolol sia. Minggu Senin. Salasa enak keneh bae. Dasar orang enak ditanya teh di mana? Di hareup di Buri. Nek hareup mah cenah nanya bae bangsat cara doang. Nek nanya eta teh cenah acara mauludan di urang ira. Tuh aing panitia lain. Tah, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, geus bager deui. Ditanya teh, ke mana? Ka hareup lah, ke pasar. Ini pan bari mah teh bager deui atuh ya iyalah. Pan kamari aing hendak enak ka sia. Mau dukungan aing eleh, sia nanya deh ka aing. Pan bari bager deui, pan cek ieu kita meunang aing ngajok ngaji ka Ki Rohman. Cek Ki Rohman aing mamarang sok lewat 3 poe, bisa umur bodar aing ngawas jeung ngabarakeun dosa. Hak adami atau aing ripu jaga di kiamah. Oh jadi kori mah teu marah teu lah. Jadi teteh kori ka mana? Ka pasar. Pan berang amat dipenting mararehe. Apa jawab sadaek-daek. Teh di mana? Di pasar. Pan si lempang baik bener aing guluntungan. Tapi nama naik ojek kemarin. Pan geus aya nama. Nan kudu ributan hakikat datina taneuh. Pan kiai cenah tetangga kami eta ribut bae. Urut milih lurah sataun teu eureun hendak bae. Naon eta ge tina taneuh? Tina taneuh sarua eta ge ngan taneuh sengketa eta mah. Bengkok sigana eta. Nggak boleh. Maka di bulan Muharram ayeuna urang robah hijrahkeun. Sok Pak Bu. Pertama alladzi khalaqakum dat Allah nu geus nyiptakeun urang masyaallah tadina eueuh kuari aya engke bakal dieuweuhkeun deui. Kapan kita berpikir tadinya kita enggak ada diadakan sama Allah Subhanahu wa taala nanti ditiadakan kembali innalillahi wa inna ilaihi kembali ke Allah Subhanahu. Yang jadi pikirannya sudah punya bekal apa? Yang kita nanti ketika kita masuk alam kubur, masuk kita ke alam barzah, masya Allah mawa naon nu dipikirkan ku ibu jeung ku bapak modar nama tadi dipikirkan tapi sabada mod mun jelema boga amalan soleh mangeunahun terus asup ka liang kubur aduh aya nu nyambut mun lalaki kasep nya seungit mun bikang nyageul Zaza. Mun bikang gelisnya seungit mun lalaki kasepnya seungit. Memeh datang malaikat mungkar nakir saha ari anjeun. Oh, meuni kasep amat abdi teh salat anjeun teh. Aduh. Ari anjeun saha meuni kasep? Kaula teh puasa anjeun teh. Ari anjeun saha meuni kasepnya bersih? Abdi teh sedekah yatim anjeun teh. Bulan Muharram bareto di pasar Cekdam. Oh, anjeun mohon. Ari anjeun saha? Abdi teh puasa Rajab anjeun teh. Ari anjeun abdi teh sedekah anjeun teh. Ari anjeun abdi teh maca sholawat anjeun teh. Ari anjeun abdi teh salat sunah anjeun teh. Ari anjeun abdi teh itikaf teh di masjid bareto. Ari anjeun abdi teh tukang adzan teh. Rame dong ngabaturan cek saha di alam kubur he. Ari anjeun saha? Abdi teh anu ngabela agama Gusti teh kapungkur. Kuat dijeritan ngabelaan Quran papanasan tadi anggap abdi oh muhun masya Allah aya anjeun saha abdi teh bade tukang maca Quran teh muhun aya anjeun abdi teh tukang ngaji teh masya Allah kumaha cek malaikat orang saleh cek Gusti Allah naumatal arus silakan anda tidur bagaikan tidurnya pengantin anyar wah panira kumaha eta panganten anyar bau panganten anyar mitoha ngahomrat adi ipar ngahomrat beuh adina ribut ku baca inul gandeng aya Asia ulah ribut gandeng anakna hayang goreng tempe mah hayang dage goreng tempe siapa nu tutung batah anu eta jeung ka Asia
hormat ya nih paling anyar kamarna seungit spring bed sareungit bob wanira anggeus beta ya Allah panganten anyar ku nikmat-nikmat teuing aduh adi ipar ngahormat jam 8 dahar jam kakak jam 10 maksud kamar ngabongkar bakekok risbang anyar kamar dihias bau anggeus ge risbangna anyar bujur pamajikan 60 bulan anggeus teh Masya Allah ngobrol sampai ke subuh ai teu karasa dia kan itu begitu turun tuh neng naon eta subuh teu karasa kumaha anggeus geus aya di handap seprek kuat acak-acakan kuat panganten aja mah main bola buleun mana tadi Ibrahim merang jadah doang panganten anyar teh dewekna tah ye bo euy geunaheun sareungit saropan masyaallah jajan urang asup ka kamar ini siang bau balsem siang bau sofa tapi lamun orang jelema dorakman anu modar Allah bakal hidup di alam dunia deg hardolin dahar modalul doang ulang pasar cek aja teh aku saya tolol brus mati masuk liang kubur aya nu mapageun nya ureng nya hitu nya congean nya lehoan nya bau nya nanahan nya blok cek eta mah sahasia eta makhluk Allah jawab atuh tunggu saha cenah aing leuwih keren manehna aing teh salat sia teh aing teh zakat sia teh aing teh ngaji sia teh aing teh zina sia teh aing teh mitnah sia teh aing teh puasa sia teh aing teh judi sia teh aing teh mabok-mabokan sia teh aing diutus ku Allah tidak ngabaturan sia di dieu Masya Allah mana sempit digencet ku bumi cek bumi tiba reto sia jurig ku yang ditungguan akhirnya kau cek bumi ngagoler juga kau sekarang gua gencet lu modar lu kudu geus modar batur jadi kumaha makanya di bulan Muharram ya gara robah insya walladzina min qablikum Allah eta dat anu geus ciptakeun manusia nu meh urang Nabi Allah Adam naon urang kudu nyembah ka Gusti Allah la'allakum tattaqun lah siapa ngeledek aing ngina heula la'allakum tattaqun benar tuh Bu jelema congeng orang sareng teu ngeunaheun mah aing geus ngajeng-ngajeng kiraman ku jadi haram jadah doang cimbok Pak la'allakum tattaqun nu mantak urang kudu nyembah ka Gusti Allah la'allakum tattaqun supaya urang ulah langgeng jaga di neraka ieu urang pasar cek da hayang ka surga tah hayang ka neraka ya cara lager sia ngomong nama hayang salamet hayang cilaka teu garelok sia jawab dana nu tara salat hayang salamet anu tara ngaji ngomong nama hayang salam nu keur maling ge sarua bae ngomong nama hayang salam nu maling teh pokoknya hayang salamet aneh tika harga nu maling hayang salamet ngomong nama jalalaget makana hadirin di bulan Muharram iya bulan tahun baru Islam urang hijrah teh hijrahkeun ngaran hijrah teh cek lugu mah pindah ngan maksud hijrah di dieu mah al muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu jalma anu pindah tina perkara teu endah kana perkara anu endah tina perkara anu dilarang ku Gusti Allah ngalak dihijrahkeun jadi jalma anu sok daek salat tadina tara salat wasilah Muharram tahun baru Islam daek salat amin tadina ngedul supaya daek kan tadina pelit supaya bag
cing matak cekang jeung Rasul ibadah maka Gusti Allah sababaka qabla hiromika mangpengker ora meme datang kol geus kolot mah borobor atuh cetak geus kolot mah endeuh ngaji denge ceuli budeg jelema torek ka ngaji ngadipukeun kiai kan kitu nu torek mah urang nanya tadi denge urang hamuai dijawab puyeng nu torek mah urang mang ka mana atuh cicing bae mang di mana atuh cicing bae urang mah hamuai teh hareup ante nyambung eta endeuh ngaji denge budeg torek atuh jelema torek ngaji ngadipukeun kiai mangkali teu make sapeker atuh ripoh kiai nu torek ngareneng jeung nu cager aya gelap aya geledeg aya petir julager cek nu torek ka gigireunna ieu sia mah ngajina batuk bae iya geledeg bisa ka batuk coba kira-kira aneh mantak ya nu budeg mah nu torek mah cek aing ge ulah sok diajak ngaji kuduna diajak demo mantap bisa orang demo di daya orang pasar cek nah demo siap tangan salembur sadeh dasaran irah ngaran dasa tapos tangan usia satapos nu budeg demo nah engke mana tadi paling hareup sanajan pistol ting dorobot teka dingin sia mah pajar petasan bae maju terus jangan bawa bareng bade hareup tangan bisa torek tah beres aman motor coba urang mata ge mangpengker cager mangpengker ngora meme datang kolot geus kolot mah barabor dek maca Quran mata kurang deui cek injuna emak kadele kene ye mana ngageblek ge mah huruf-huruf teu kadolo mah ye ge rojak tanah apa rojak madana ye cenah ai barang dibere duit mah 100.000 mah aya duit jelas kene nah ieu mah cek ka Soekarno ye 100.000 talar sia Quran ngageblek aya duit jelas mumpung masih muda belum datang tua ibadah ka Gusti Allah sihataka qabla saqamika mangpengker cager meme datang ger geus gering mah barabor khairun nasi man tala umruhu wa asuna amaluh sebaik-baiknya manusia man tala umruhu yang panjang umurnya wa asuna amaluh bagus amal perbuatannya dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu. Tapi sebaliknya wasarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh sejelek-jeleknya manusia orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya naudzubillah min dzalik contoh dulu tangkorak cucungung Firaun umurnya berapa tahun 420 tahun cek sakal 450 tahun tapi Firaun ijak salama hirup 420 tahun eta Firaun can pernah mencret can pernah diet hulu can pernah asup angin cagur sirama awakna can pernah gering mantap aing marempan bisi aya di dieu jelema caguran can pernah gering sakali-kali acan bisi-bisi mah sia eta incuna sieun aing aja sieun amit-amit aing bo euy mangpengker cager meme datang ger tuh lebih awon diberi jag-jag wah kena masyaallah tapi itu daek ibadah wasarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh Firaun awakna 8 meter lebarna 4 meter nyatuna sapoe sapi hiji eta si eta ku pohara nyatu kedua namun si eta hirup di 40 atus bau sapoe 400 mah sa hiji eta mainan sapoe sapi hiji kali eta satahun 360 hari satahun 361 beak dong lembut pasar cekdam sadata tapos ku eta beak kabeh awakna nu 8 meter lebarna 4 meter eta si eta pun asup angin kok kumaha gobang naing mah daekeun sagede nyiru daekeun nu ngorokna kedalapanan mah deui bo mangpengker cager meme datang ger geus geuning yang boro-boro ai geus geuning mama yang alaudu cai tanah citis atuh cayana cia molodok aing ke pada ke goblok sia dasar aing teh geuning di lauk sia goblok sia terus mah aing ngarapeun ka kiblat aing neuk salat
Aing mah rumasa jelema bodoh, salatna ge bengkok wae. Atuh aja kabeh di salat mah bengkok, atuh yang lempeng mah modar disalatkeun. Salat teh yang lempeng atuh modar. Dia urang mah ruku bengkok. Sujud bengkok teh. Bengkok. Atahiyat bengkok teh. Salat yang lurus modar disalatkeun. Lempeng teh. Lempeng. Bu. Terus mah aing gawe kiblat aing teh salat, aing mah teh rasaan asana geus deukeut geus tarereh. Geus deukeut ka hareup, geus jauh ka tukang, ayeuna geus teu ngeunangakan tai-tai acan. Makan uyah arasin, aing makan cabe lalada, makan gula araramis jelema cager kalawal tah. Kunaon keur cager teu daek? Ye, teh jelema makan anak sedekah mah, orang pasar cekdam, orang desa tapos. Rinaka qabla fakrika mumpung ayeuna urang teu mampu nek sedekah mah palurah memeh datang geus miskin mah bara sok jawab pertanyaan aing mending mana pilih ya mendingan beunghar duitna ratusan miliar emasna puluhan kilo sawahna ratusan hektar jeung kebona tapi teu daek ibadah. Apa mendingan miskin tapi rajin ibadah? Cenah mendingan beunghar daek ibadah nu mana jelemana? Aing hayang neuleuh yang irungna. Ayo jawab bisa. Mending miskin tapi daek ibadah. Apa mending beunghar tapi teu daek ibadah? Jawab. Hebat anak buah Ki Rohman. Karena rusuk ngaji mending miskin tapi daek ibadah. Atuh jaga miskin ya. Nah, saya ragu jawab tolol. Miskin si oker, beunghar can dugu. Bagus jawabannya mah. Jawab iki deui can anggeus. Mending mana kuari awak jag sehat. Jarang geringna tapi teu daek ibadah. Apa mendingan gering parah siap daek ibadah? Jawab saya. Modar saya lebah dulu. Waduh, aing teh kawawa lebah dulu sini. Ayah, aing daek ibadah setruk. Hakan da sia. Nu mana ya? Artinya ketika manusia cek Gusti Allah, coba ayeuna ku aing sadek dibere awak jag kitu tah, Pak. Begitu awakna jag, salat tebet. Ngaji api-ap. Salat teh daek. Ngaji disamper ku babaturan anak Kiai Rohman, mang hayu ngaji, hayu geura wae teh lake nyusul, ka mana bawa nyusulna? Iya di dieu nu rame pengajian Kiai, bapak-bapak teh ibu-ibu deuk nanya kula nih. Sohor sia. Ari ibu-ibu si percaya sih. Ibu-ibu arosok maca Quran. Jawab sih jujur, jangan dusta di antara kita. Kan ibu-ibu pada rajin, diam pemuda. Kita jawab ibu-ibu dulu. Ibu-ibu sing jujur. Arosok apa tara maca Quran? Alhamdulillah ya Rabbil. Coba kau yang dites ayeuna surat naon sih aya. Tadi saya udah osok, jawab awas ya. Dengekeun mah, ulah jawab mama. Tenang lalaki, cicing si lalaki. Kau mau saya nutanya mending cinta saja dari Tuhan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah. Surat naon? Bohong sia tukang maca Quran tolol. Itu mau izin Pak. Kata alam. Oh sama maca Quran aja. Koreng mabok. Coba lagi kau tidak sih sekali. Lagi kamu coba bisa bantu lagi. Jawab surat naon? Qul huwallahu ahad. Surat naon jawab? Hebat. Bener. Sing horeng rajin bapak-bapak bener. Ibu-ibu kan kalau bodoh deh. Ibu aja apa? Ulu. Hidup bapak-bapak. Maaf bu. Wah sedang sakit masih rodiah dari dunia. Jadas ya. Wah asana bos saya ini jadi.
Woi, Mang Santri cirian deh. Asal nu beus belah dia pasti ompol sata. Terus ya. Wih, barang dites Gusti Allah ketika diberi awakna jag-jag. Ai ka masjid mah tilu lengkah teu datang, kamu salat teu tilu lengkah teu datang, ai ka pengajian 5 lengkah teu datang. Ai ka parung panjang nekuli mawaan batu datang. Nekasih gowong mawaan bata datang. Nek melakan anu datang. Urang cek daam. Gusti Allah Pak, siak wae dipake jahat jojong bae. Masya Allah, tak bedu. Drong. Tenang, tukang salon mual jebol menon salon sia. Jebol urusan apa panitia? Aing mah nyawan tuh. Salon boleh bagus ya. Oh. Biasanya aku di daerah Hanjere, daerah Barengkok, daerah Beladieu, daerah macan pernah manggil salon bagus terus terang baik. Maka iya bagus ya. Hebat, aing memanggil aing orang dia salon aku dulu ya baik. Bohong aing manusia dia. Benar. Bang aing kenal sama panutora kayak kadang. Pada kini utara juga tuh. Sesuatu yang ngartian gitu. Atau kadang lagi. Lebih itu kuat kadangnya coba. Untuk moga ya salon ngan kerusahan maju dari salon teh. Moga-moga tukang salon panjang umur. Orang pae kabeh mena hirup sorangan dari dia. Nyeksa menyewa salon sia. Bangkong. Ayo salon ngana harapan kuring di ceramah. Atuh teu karasa ku ari kiroman geus sajam. Iya ini hipnotis kan naon ieu. Kana geus anjing bae tapi di riwayat ieu teh. Iya itu tuh jam 11 lewat genap. Tadi kuring drama jam 10 lewat 5. Itu sejam, ayo lewat semenit. Kulantaran ya Kirohman teh senior kuring waktu di Kombong. Kakak kelas saumurna sabarangna jeung kakak kuring. Waktu dicaringin di Syekhuna. Masya Allah. Para hadirin sadaya. Kirohman mah orang soleh cek kakak kula ge. Wajar ji cek kakak kula. Lain ngalam dihareupeun, lain aing di taman apel lain aing mah. Lain tema berkat lain tambahan amplop lain mah bising kuring keur tadi ini mah cek kakak kuring Kirohman maji soleh ti kobongna mula bageur main nama cenah mun wayah masak ge cenah atuh kakak mah tinggal dahar deh ngan beas aing eueuh cenah aing mah pinter wajarnya dah kakak aing bae celong di beas mah tadi suak di siuk cuma dongeng kakak kulak ya hampir bae lah. Bener jadi tenang. Wah, jarak lagi Kirohman jadi kiai, masya Allah. Terus ya, begitu Gusti Allah diberi jajak, pansi aja Allah diberi jajak nang tangan. Tong, budak, naon eta dohor. Mun diceuk rasa. Dohor deui. Nek nanti tuh saya dirasa-rasa. Da kamar ga aya keneh dohor tolol. Sorokan aja baik. Boleh mati terang. Nana tak dohor. Alhamdulillahirobbil. Gusti abdi pengaruh diberi panjang umur dongkap ka waktu dohor. Moga-moga diberi topek hidayah, diberi kekuatan lahir batin. Ngalaksanakan sebisa ngalaksanakan salat doa. Kudu kitu hijrahkeun ayeuna tah ku ibu. Hijrahkeun salaki dititah. Aya uri di nu Kirohman ye dengekeun ye. Mana ngawarung duaan salah kecil pemajikan anak ngalayanan warung ayah unu kieu pemajikan anak terang alhamdulillah rabbil alamin cek pemajikan apa banyak tak beduk kayak panggil nanti Allah sholat tuh takdir tuh kena keadaan tuh dunia mah mulai tungtuna geura sholat dari jamaah geus teuing milik urang mal pahin jeung milik kotok aja, nik naon, ayo, sholat aja. Teh, iya pada duit kelan, sholat telan. Teh, bisa tungguan, teh sepuluh. Sholat ini mah jojo. Aya eueuh tah Kirohman, urang cek dan awe nu kitu aya eueuh. Mun aya yang minta 2 deui, becoba ka dieu teh.
Tapi lah menuki ayo nuki ya terong nah tak dor cek masalah kina alhamdulillahirabbil alamin mah hampurannya bapak ndak berjamaah heula gede log ayang paal so ustad karena kedua minggu ngaji anak Rohman sok-sokanan dah tuh batu negara baik masjid geblek enggak dia kelangganan para rinda enggak holan nyam lu aya di dia awe nu kitu kabehan bener ceng bener berebut ibu aceng ngasana kitu atuh coba sih ibu wayana salah kelingan ku ibu cek ibu mata kayak kiai kula mah jarareng harareng pararus kunaon gitu ka beneran boga salah kitilok salat salah ibu boboh kanu kitu nu sok salat kebedegene makanan dengan minantu pulung dong santri di santri mah salat mulai diomong mana nama atuh paragina komo nyolatkeun apa heula-heula iya mama teh bu mah jarang ya dong kana main atuh kieu Rohman jarang ya amin mimin anon mah eta sama salah kisia saha si usut ka si Yosef si Sulaiman ka si Solomon urang mana sok salat apa tilok sok salat apa tarak eueuh ngomong kitu kumaha nanyana eta calon salah kisia Rodiah oh mak sa kena di mana gawena beraduit gaji emak tanya deh kumaha kadinya ujangan kaputra ibu mohon ujang di mana damelna abdi damelna di lapangan Bandara Soekarno Internasional sing goreng tukang jaga WC ari gajina kumaha milik kadang-kadang abdi keur milik ageng macana busuk menang 8 juta eta teh bentik curug pamajikan kan ngirim salaki tuh ya sabulan 8 juta kumaneh mah moal bis geus jadi ke kadang-kadang abdi keur milik leutik masak menang 5 juta paling leutik 5 juta kadang-kadang abdi keur apes mah awak bareng juut digebugan hareng tukang maling motor lebok tak sia dilamar ku santri Ki Rohman neng mama keur penting tablet akbar di nu Ki Rohman ani rame terus pak rame ayo nu ngaji meuningeunah ayo ngadenge cara Mas Jamal mama meuli sedap ku hayang mama eta boga minantu teh anu bisa maca engke emak pae pada anu ngajikeun aju aya nu ngazarahan ieu neng mening lah kakasih mah kakasih onam kori alhamdulillah make teu nganapikeun alhamdulillah kori S3 gawe di kejurusan di pabrik di itu di Bogor di Cigowong bareng pabrik bata nah Cilawong apa? Lamun Cigowong mah ore. Dulu tuh di mana ngaranna? Cibudak ya benar. Ayo Cigowong punya. Pernah kuring doanan tadinya. Ini masih naon bu? Oh Gorowong bah poho pula. Kakasia pamuka 2 S2 ayeuna kuari gawe di jurusan listrik di PLN Jakarta lagi kasetrum teh. Untung teu modal. Pan adi sia manu katilu tina S1 ayeuna di S1 dina hukum jaka mereka balik di penjara geus maring kotot meureun dihukum. Gila geus neng malah mending ka santri. Aya santri Ki Rohman bagir kaset madina meuningeunah. Aya santri barengkok segala meuningeunah. Kumaha jawab anakna? Ngebeset. Ma kawin ka santri mah deuleu mah angel ka beunghar.
angin kamu gak duit, oh tapi tere kamu ke anak. Santri dilawan ulah nele samping ngededes ya, nele sebrotan anak penjadah sih ya. Bener teman? Waduh gagah baca salah mau santri ke sebagai proyek ngajikan. Ayah ikoba ikatan kori-kori Banten, ayah ikobu ikatan kori kuburan. Yang bisnis caksa ayah kita nunggu rezekian orang jelemah pan Allah ada rezekian betul kalau Kiai Rahman gawena musola bagus imat teka bocoran di suka kada ini baraman entah sari rezekian Allah jangan terjadi Kiai atulah tahu pilih Kiai ya ibadah macam murah sholat maka wajiban betul apa tidak embung mak surem masa depan ceksa surem masa depan penjadah doang esok renak beta beneran ya mama jadi santri kudu bangga santri makal apa linter datang kayak makai assalamualaikum dalam ainan ceng ba minta uyah jangan jangan kayak Jona Allah lah kata yang nyatu sana iya kata kelakuan santri Ki Rahman eta nu kitu. Aya enak orang hijrahkan atuh. Ketika jelema dibere jaga ku Gusti Allah, tadi ngedul, hijrahkan pindahkan tina ngedul kana daek. Allahu akbar Allahu akbar. Pak salat heula mohon mampu dan nya ka masjid nya gampang ieu gampang kalau nah muntah moga pemajikan salehah mah mendukung kepada seorang suami aduh datang salaki di pagawean assalamualaikum waalaikumsalam bapak muah para ngomong pak mending penting amat mau naik mobil naik kereta mah gitu kuna penting amat atau eta tidak banyak kempes kamari. Wah di perbah parung panjang kempes bakal turun panditaen atau kebal tukang kompana mah. Bang loba omong ibu, sok usapan biasa laki, kayak biasa laki ngomong. Mah ka dia, enan Pak, ka dia